Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wilujeng enjing barudak kelas hiji mugi aya dina kasehatan sareng aya dina kalancaran dina ngajalankeun pembelajaran online. Tepang deui sareng Parudi dina pangajaran bahasa Sunda ayeuna lebet dina tema 2 kenehnya neraskeun nu kamari ngan anu baris dibahas ayeuna nyaeta ngunikeun kecap sareng nulis aksara serat. Dina ngunikeun kecap ieu barudak bade dikenalkeun cara ngalapalkeun huruf E biasa teras E anu aya curak di luhurna sareng E anu double sareng huruf U. Yuk orang disimak. Ngunikeun kecap ngagunakeun huruf E sareng E. Anu kahiji aya kata kere. Sok tuturkeun ku barudak. Kere. Laras. Teras pere. Dibacana pere. Henteu dipere tapi pere. Ngan erna upami dilapalkeun seolah-olah double macana janten pere gitu. Teras kata lemes. Biasa ieu mah dibacana lemes. Sareng kata hareup. Hareup. Gitu barudak. Didinya aya gambar sasatoannya. Teras nyarita ngunikeun kecap nembe aya oge dina buku. Tah di buku pangajaran K2 ku hidup tiasa dibuka. Tuturkeun cara macananya lebet dina nomor kahiji. Tuturkeun cara maca sing bentes. Kere. Kere. Resep. Nomor 2 hese gede sereg. Nomor 3 kede pere lemes. Nomor 4 beke sebe bener. Nomor 5 lele lebe kesed. Eta cara ngunikeun kecap anu ngagunakeun huruf E biasa, E anu aya curekan sareng E anu aya uan mah teu acan dibahas salerosna mah ngan sakantenan supados cara ngunikeunana barudak tiasa ku Bapa tadi atos dibahas. Saatos kitu lebet kana ngunikeun kalimat. Aya tadi mangunikeun kata, ayeuna mah kata dalam kalimat. Contona aya sami dina buku, tuturkeun Bapa cara macana. Harga bensin mahal. Sendal kenca Yahya. Tanduk domba Garut. Perah bedog coplok. Nambul kornet pelem. Huntu landak mencos. Cunduk waktos magrib. Tah eta barudak cara ngunikeun sora E anu biasa sareng E anu acurekan. Saatos kitu ayeuna urang nyaritakeun gambar. Di dieu Bapa bade nyaritakeun naon anu dipidamel atawa dipigawe ku rerencangan tisna ieu. Kamari ngabahas tisna, ayeuna baris ngabahas nastiti koswara sareng soleh. Di dieu dicaritakeun engke di payun teh aya carita nastiti koswara sareng soleh. Urang tinggal heula we gambarna.
Tah gambar kahiji namian di dieu aya murangkalih istri atawa awewe nuju nyebor tatangkalan atawa nyiram kembang. Tah sebut we namina nastiti. Keku hideep dilapalkeun nuju naon eta nastiti nyaeta nuju nyebor kembang. Tangke tulis ku hideep nastiti nuju nyebor kembang. Nu kadua aya tadi saha? Leres koswara. Koswara nuju naon tah? Koswara nuju main langlayangan. Pinter. Nu katiluna aya soleh. Soleh eta nuju ngadamel naonnya? Ngadamel parahu leres. Di dieu disebutkeun koswara nuju main paparahuan. Engke aya tugasna pikeun hideep tiasa dilapalkeun atawa diserat oge dina bukunya sakalimat-sakalimat sakitu we teu kedah jiga anu dinu teks janten ngarah teu seueur teuing anu kedah ditulis. Tah anu kedah pisan ditulis mah ieu nu nyalin aksara. Di dieu dihandap aya elan bekal bener gula ligar badag cuka pacul lancar wani lawon sareng cowaw yakin layar lempai eta disalin dina buku atawa di kertas salembar diselipkeun di dieu teu sawios. Upami gaduh buku tugas saena di buku tugas. Kanggo pembelajaran dinten ayeuna ku Bapa dicekapkeun sakitu. Ieu tugas teu kedah beres dinten ayeuna. Waktosna 2 minggu kapayun janten murangkali tiasa laluasa ngabagi waktosna nya ngarah henteu kesel ngadamel pancena. Hatur nuhun sakitu bili aya pertarosan engke kantun ngajapri ka Bapa ngalangkungan WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.